Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna mikasono tur mikareus kana carios-carios Sunda pidangan andang S Argayuda Channel nuju di mana we ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina carios enggal kalayan anu bade didugikeun dina waktos ieu anu judulna nyupang. Ari nyupang teh nyaeta munjung muja kasiluman kuda. Peda hoyong beunghar, hoyong juga laku harta banda, akhirna munjung muja kasiluman. Kalayan ieu munjung anu disebat nyupang biasa disebat ngawadalkeun, sok ngawadalkeun atanapi nyupangkeun. Ieu bahan cariosna kainspirasi tina kajentanan nyaeta nya anu kaalaman ku salah sawios jalmi anu nuju ngabrung atanapi kapoekan. Nanging dina ieu lalakon sadaya nami-namina anu didugikeun sadayana oge nami damelannya samaran. Jadi henteu aya nami asli oge tempat asli anu disebatkeun dina ieu carios. Ngajagi kanggo privasi salah sawios jalmi anu dicarioskeun nanya. Mangga urang kawitanan ieu carios para wargi. Wilujeng ngadangukeun. Pun awitu astu namasidam. Mugia salira salawasna aya dina kamulyaan. Nyupang bagian kahiji karyana andang S Argayuda karya simkuring. Di hiji lembur singkur lembur anu jauh ka bedug anggang ka kota aya kahirupan jalma anyar rumah tangga tapi unggal poe pasea wae utamana awewena nu ngarasula sabab geuning manehna teh kabelejog ku rasa bogoh. Anu jadi salakina teh horeng jalma malarat ukur buruh tani ka batur. Saestuna manehna mah teu harta teu banda ukur saung butut anu dipake panyalindungan ku manehna. Sabar we heula nyai buah isukan mah hirup akang bakal robah dina hiji mangsa salakina ngabebraka bojona anu kerja medud kurawed haseum sabab geus sababaraha poe ukur dahar jeung sayur tutut meunang ngalati sawah batur sabar 70 ai sugan kuring teh moal disangsarakeun pada siga nya perlain teu kaditu kadieu make motor alus sing horeng meunang nginjem pamajikanana bari jam motor teh terus muruku sunu bogoh nama kasalekina teh ngan duda hirup rumah tangga mah teu cukup ku bogoh ari sangsara mah keukeuh matak ngarasula
salakina anu ngaran Darmaji ngadenge pamajikan anak kukulutus ukur bisa ngeluk tungkul teu lemek teu nyarek siga buek menang mabuk manehna rumah saeun hirup taya kaboga tapi kabojona waktu masih bobogohan teu pernah ngaku-ngaku jamal beunghar ngan nya rumah saeun manehna lamun apel ka imahna sok make motor babaturanana tama era tur ngarah ka piandal teu nyangkaeun lamun akhirna jadi sik-sik melik ka pamajikanana. Kang Darmaji cik atuh ari hayang manjang rumah tangga jeung Nyai mah geura mikir neangan pagawean ka ditu atawa usaha sorangan naon wae nu penting aya kagiatan anu ngasilkeun duit dari di kieu-kieu mah nya itu mah mending pulangkeun deui wae ka kolot Nyai percuma rumah tangga oge da hirup teh ukur sakali ari kudu disangsara mah kabina-bina teuing. Nyi Onah pamajikan Jang Darmaji ngawak-wak panjang lebar tapi kecap-kecapna najan beri jam menurut Kurabeud Haseum kabehna oge caritana teh anu salah mere saran sangkan salakina daek nyiar kipayah Darmaji teh emang tiba heulana oge mumul kedul tarasing daek barang gawe siga batur hirupna ukur kandalkeun kolotna anu sarua sangsara tepung jodohna jeung Nyi Onah oge modalna ukur nampang siga anu nya nu antukna Nyi Onah ka bobodo tenjo padahal ku kolotna oge geus dielingan yen ngajodo ka Darmaji mah moal regejeug kitu ceuk kolotna tapi Nyi Onah nu geus kakeunaan ku cinta buta keukeuh maksa karek ukur bubulanan kehidupan rumah tangga Darmaji jeung Nyi Onah teh tapi kaayanana batan panggih jeung kasugumaan malah pinanggi jeung kahirupan nu harengheng Nyi Onah anu satadina di kolotna disenangkeun ayeuna ngalaman hirup anu seuseut-seuat tungtungna unggal poe ngawek-wek nyarekan salakina semu anu baheula dareh dehamis kareueut ngadadak bangkenu siga belum sampai tutung gagangna. Kang Darmaji kuring anterkeun we ka kulot kuring da geuning boro-boro maraban pamajikan ngawapan diri sorangan oge kurat karet Nyi Onah awewe anu teu sabaran geus teu didingding clear deui ucap-ucapanana matak peures kana hatena Darmaji. Nyai sing sabar atuh da urang teh rumah tangga can jeje genep bulan acan masih kena keur meujeul oleng panganten. Darmaji najan hatena karasa nyeri tapi manehna ngamaklum kana ucap-ucapan pamajikanana jadi manehna tetap sabar da gede ka rumasa oleng panganten sote lamun aya jangan teurna siga batur ulin ka ditu ka dieu ieu mah boro-boro beuteung lapar oge sasateuk ka paraban Nyi Onah hatena geus pinuh ku kakeheul akibat disangsarakeun anu tadina majar sanajan asup kaliang copet oge anu satadina majar sanajan asup kaliang cocopet oge tetep rek nuturkeun dina kasatiaan buktina mah geuning jadi nungtun Raja Wisuna unggal poe ngawek-wek nyarekan salakina deuh ari Nyai ning manika bida-bina teuing ka akang teh nam atuh ari geus buleud mah patekatan ku akang dianteurkeun ka kolot Nyai hampura ku akang ukur disangsarakeun Darmaji cipanona ngadadak juuh hatena peurih alamata digerihan ku hinis antukna manehna eleh deet ku karumasa dasa nyana manehna teh ngadon yang sarakeun anak batur
rumah tangga Darmaji jeung Nyi Ona nu karek bubulanan teh nungtung dina kaputus asaan. Unggal peuting manehna cerik lahir cerik batin, hirup ngarasa taya gunana. Sabab ukur menang panghina ti papara jalma. Pon kitu deui tinu aja di bojona. Darmaji menang sababaraha poe mah jiga jalma linglung. Luntang lantung teu peguh karep. Kadang ngahuhuleung teu bisa ditanya. Jiwa jeung pangrasana lir anu kopong. Darmaji keur naon euy? Hiji poe basa Darmaji keur ngadaweung di sisi walungan, ujug-ujug aya nu ngagegerok ngaran manehna. Jeh ningsi euy Kardiman. Ieu anu ngagerok ka Darmaji teh horeng babaturanana anu bareto sok diinjeu motorna lamun rek ngalong ka Nyi Ona. Nya uing kabeneran liwat. Nempo maneh siga anu keur ngahuleung bisi rek bunuh diri nu matak disampeurkeun oge. Kardiman cumarita ka Darmaji bari mencerong ka babaturanana. Sabab ieu babaturanna nu neulah Darmaji teh siga anu keur siwah. Satadina mah uing teh rek maehan sorangan, rek malitkeun diri ka ieu walungan, tapi caina leutik moal matak paeh. Darmaji nyaan aran Subaha, banget ku nyeri sigana teh. Ih ari maneh, maknya panganten rek bunuh diri, kapan meureun keur meja amis durian. Cenah ceuk batur oge asa keur aya di sawarga dunya. Si Kardiman can apaleun kana kajadian anu tumiba ka Darmaji. Disangkana mah nya we keur ngararasakeun nikmatna sawarga dunya. Bener Kardiman, satadina mah uing trek malitkeun karep ka ieu walungan, tapi caina leutik. Darmaji daemalan Kardiman ku kecap-kecap daria, semuna langsung ngeluk lir anu geus teu boga harepan. Ari maneh ngomong teh sok ka mana karep pamali eung. Kardiman masih can percayaeun lamun Darmaji rek main sorangan. Disangka nama ukur heureuy. Bener Kardiman, uing geus teu sanggup deui hirup. Taya gunana. Darmaji human liar ka babaturanana. Eces ayeuna mah katempeun ku Kardiman yen omongan Darmaji teh beneran. Nah bet kitu Darmaji, kawas lain laki wae. Kardiman mani colohok. Omongan Darmaji mantak muringkak bulu punuk. Punten para wargi, urang asuh heula sakedap. Biasa simkuring seja ngiring emutan ka para wargi anu kaleresan ujung ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Atuh utamina panginten kanu nembean. Punten subscribe-na diklik heula sareng notifikasina. Teu aya sanes supados di mana simkuring medar deui kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
kieu Kardiman atuh darak-dak Darmaji teh ngadongengkeun lalakon hirupna anu sapopoe teh ukur dia jeleh ku pamajikanana dihina ku mitohana. Dedeh teuing Darmaji kahirupan anjeun teh horeng pikanyerieun. Kardiman ngusapan babaturanana hatena ngageuri ku kawatir ka Darmaji sobat manehna dibubudak. Ngan ari Kardiman mah anak jalma aya, ari Darmaji mah tiluluhurna oge turunan jalma sangsara. Nu paling nyeri mah basa nganterkeun pamajikan ka imah kolotna beungeut uing lamkot ku ciduh mitoha dibura. Darmaji ngomong kituna bari reumbai cimata hatena peurihnya nyautan. Tapi ceuk uing mah sakumaha nyerina oge ari ngadon mayan sorangan mah jelas salah. Sabab boa kahirupan maneh teh di alam anu kasorang sabada mayan sorangan leuwih matak sangsara. Kumaha mun kalah jadi jurig marakayangan bararaid teuing. Kardiman ngabirigidig ngabayangkeun kahirupan anu siga kitu. Ari kadinya nama ngan uing kudu kumaha atuh da geus teu sanggup hirup. Darmaji keukeuh masih keuntepan aral subaha, jiwana geus nungtung dina kaputus asaan. Ayeuna mah kieu we atuh, maneh apal ka Juragan Abdurrahman, juragan biasa nu berat beunghar. Kardiman karunyeun ka Darmaji nya maksudna rek merebong bolongan. Nya apal atuh, saha jalma nu teu apal ka Juragan Abdurrahman, jalma nu berat beunghar nu bak libuk ku harta banda. Darmaji apaleun kanu disebut ku Kardiman ngan hatena ngarasa helok. Naha make mamawa ngaran jalma beunghar sagala. Tah jalma eta teh baheula nama sarua jeung maneh taya kaboga. Kardiman teh ngababadekeun anu kaalaman ku Darmaji ka Juragan Abdurrahman, maksudna sangka nurutan. Piraku Darmaji teu percayaeun kana ucapan anak Kardiman. Da asa pamohalan jalma malarat bet ngadarak jadi jugala ku harta banda. Bener Darmaji, sabab waktu keur sangsarana manehna ngadatangan kuncen Gunung Cermai, tah anu nganteurna teh uing. Ngendak sababaraha taun ngajanggelek jadi jalma beunghar. Kardiman ngadongengkeun dalampahanana waktu nganteur Juragan Abdurrahman. Munjung meureunnya Darmaji barang ngadenge kecap-kecap Kardiman langsung nyangka kena munjung. Teuing atuh teu ngarti kadinya nama da uing mah pan ukur nganteur ka imah kuncen kaditu nama teu apal. Maksud uing teh batan mayan sorangan bari anger doraka. Mending nam ku uing dianteur ka Gunung Cermai sugan wae maneh bisa siga Juragan Abdurrahman. Kardiman teh karunyaeun, tapi niatna geus katutumpangan ku harewas iblis. Ka Gunung Cermai teh jauh mula melu, uing teu boga duit jang ngabengsinan motor maneh, boro-boro duit jang bensin, jang dahar oge teu boga. Darmaji rumahuh, kahartieun ari saranti Kardiman mah dasa nyana. Maehan sorangan doraka munjung doraka. Ngan sahenteuna ari munjung mah papada doraka oge ngalaman heula weureuh seubeung ku harta banda. Kitu ceuk pipikiran Darmaji. Geus tong dipikiran urusan eta mah. Ieu mah niat anu jadi babaturan. Batan uing manggihan mayit maneh di walungan. Mending nganteur maneh
dajang bensin mah uing oge boga ieuh. Kardiman saetsuna karunyangan ka Darmaji sobat medok manehna. Ceuk pikirna batan nempo bogang babaturanna ngambang di walungan mending diantar ka Kuncen. Susuganan kataekan jadi jalma beunghar. Syukur atuh ari kitu mah. Tetela maneh mah sobat sajati. Darmaji kacidak bungaheunana. Barang adenge omongan Kardiman. Anu tetela rek bebela ka manehna. Da ceuk syariatna lamun teu kabur pangijeng Kardiman mah buah manehna geus ngambang di walungan. Nya atuh pan ari jeung babaturan teh sakuduna silih belaan. Isukan urang miang. Pabeberang we murupa sasore ka imah Kuncen meh teu lilating nungguanana. Da acarana sok tipeuting. Kardiman antukna ngajangjian. Poe isuk Darmaji rek dianteur ngadatangan imah Kuncen anu aya di tutugan Gunung Ciremay. Poe isukna mangsa pabeberang Kardiman jeung Darmaji nyemprung dina motor ngajugjug tutukan Gunung Ciremay. Masa sore anjog ka hiji tempat anu pernah mah duka desa naon duka kampung naon ngan belok ka pelebadinya teh ti kota Cilimus. Imah anu didatangan teh ngababakan jauh ti batur anggang ti papada urang. Ukur aya sabaraha imah kitu oge kulawargana wungkul. Sampurasun Abah Kardiman anu uluk salam ku kasundaan teh. Da manehna mah apan geus kungsi kadinya. Jadi geus apaleun tata cara yang harapan Kuncen. Sabab teu bisa sagawaya. Rampes beu ka jero. Abah Kuncen langsung ngamanggakeun. Kalayan itah ka jero kanu duaan. Punten Abah, kuring sejanepangan. Kardiman rengku sopan. Manehna najan ngora keneh tapi boga rasa ajrih ka ieu Kuncen. Ku Abah ge oge geus ditungguan ti kamari keneh. Anjeun teh nganteur anu ngaran Darmaji nya anakna Ki Murdasim. Abah Kuncen bener-bener lain jalma samanea. Tapi jalma nu luhung ku ilmu. Juk-juk apaleun wae kana maksudna Kardiman beri apal ka ngaran Darmaji jeung kolotna. Nah, Abah siga nu tos uninga kana pamaksanan kuring. Leres pisan kuring teh ngabantu nerencangan anu namina Darmaji. Kardiman banget ku heran. Geuning ieu Kuncen teh weruh sadurung winarah. Jol apal ka Darmaji. Kana paniatan manehna bener-bener aheng pikeun Kardiman mah. Kadieu kahareup Darmaji tong luk wae keunting awewe mah kawas lain lalaki wae ditinggalkeun ku saurang awewe mah cetek isukan oge rek hayang awewe sabaraha urang oge moal burung cumpon. Abah Kuncen teh beuki mata kaheng wae tumrapna ka Darmaji mani ceuleumeut. Sabab manehna mah kakaraeun pangijeng jalma anu model kitu. Leres pisan Abah. Darmaji balabab-balabab nembal Kuncen. Banget ku kasima. Sabab omongan Kuncen teh bet persis jeung lalakon anu keur kaalaman ku dirina. Teu aya anu nyalahan. Tetela ieu Kuncen teh ngabogaan ilmu anu kacidak saktina
kitu ceuk pikir Darmaji. Ari nempokana cupat mah anjeun teh jiga aya bagian kana jadi jalma beunghar ngan teu sampa gampang cumarita sabab hasilna kumaha ceuk Mbah da ari kula Dharma ngahubungkeun eta mah hasilna kumaha anjeun jeung Mbah. Abah kuncen teh geus yakin yen Darmaji aya bagian jadi jalma beunghar. Jadi pasti kataekan. Cag para wargi ieu carios anu judulna nyupang bagian kahiji urang teu neun heula di handeulem sieum urang tunda heula di hanjuang siang geusan sampeureun dina waktu anu baris kasorang bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersa ngahapunten kana sanes kanten samudaya kalelepatan simkuring. Kalayan upami di parang umur anu panjang enjing atanapi pageto urang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.